si Ade benar ya. Motor aing. Kemana motor aing? Ini parah nih. Baso. Duh, rada tiisen biasa na dia sok ngegoronyok nu meuli teh. Kadario. Baso. Kadario. Baso ah. Wah nanti raha dagang baso euy. Sugan aing lain waluki. Geus aya saminggu mah, cager. Alhamdulillah. Duh, aya nama naon wae wa metu. Ngored wae mah barulan kieu ge. Atua euy, awak jangkung gede kitu mah pantesna jadi tentara. Nakal kadagang baso. Aing mah rupa-rupa ieu wadoyo. Teu nyahoan waluki mah pan aing baheula ge daftar tentara aing teh sakola mah. Ngan aing mah gagal na mata, ku latihan nembak aing teh. Sugan aing manuk ku aing teh nyelayan ku aing tembak manuk ayeung teh heuli ceul ini ku aing tembak. Rupa-rupa wae. Jadi we aing dipecat tah, aing di harita we gagal dipecat. Geus we aing mah dagang baso lah naon talimakeun buat sagala ge saya bagian. Bisi can ngalarisan, sok bikinin satua. Daguan sakedeung tak kitu aya KCS mah beelian. Oke, wah. Siap. Ngas, Pak. Enggak kalem mah lila-lila teh nyen baso. Cobaan heula. Cobaan sok. Oh baso. Sade. Puguhanan da cekurang etong sok rusa-rusu aya di teh mah. Bingung ya urang ieu na. Wah, Gas. Atuh lain di sendal eta mesti aya cucuk mah naon kacuga. puguhanan ngah aja ditunda wa. Paning teh tinggalan duit. Jadi wayahna wae nyimpen heula eta kitu sendal. Atuh napa panggok? Aduh, aing mun sendal lagi sendal capit lain. Nya alus eta kitu-kitu 200.000 eta teh da impor eta mah. Capit ge. Awe lah keot dia deui. Aduh, si goblok. Nah naon nu dirasa gerak. Ngomong-ngomong si kehen ngawuhan ka aing. Nah, tasnya akan bakso ieu mayar ku sendal putut. Aing kumaha ieu paling ge 2.000 nya aing lagi mah. Goblok apa Namaku Beben. anjing ngeunah-ngeunah teh ieu kopi dulu. Kepala api anu anyar ieu mah. Mun asa zaman baheula aing bah. Keur morama aing tah kieu sok diasupkeun ka dieu minuman teh tah. Leguk. Wah, Mabok sama doyo. lamun aing keur mabok baheula sok sarioneun ku aing. Aing nu liwat teh kana hareupeun teh paling pajang. Ya. Aing boga Edi. Edi naon? Ya. Ayo kan temu duit. Heeh. Urang abdi di Marabo. Nah, ke pajegan baruna. Renta duitna. Anu di warung? Oh, kan sarieun anjing keur mabok. Pisan. Ye, kumaha ku maneh kan itu pura-pura. Tuh, aduh, bapak aing marabok parah kitu jeung si Mangge. Gua bejakeun nang berumut wae gitu. Oh. Kadu. Ayeuna nya mang bejakeun nya. Oh, Oji. gak bakal ditek bat. Keren kan Edi aing? Aduh aing mabok aja. Anjing. Kita teh kan itu teh anjing. Sia, macam-macam aing. Kayak di ditu atuh mabok aing. Kang ya. Bapak uing mabok parah. Gimana? Atuh muka kolotan anak kolot terus mabok wae kana. Teuing atuh. Oh sangka ieu sapan kolot. Di mana? Bugra rese, parah. Di mana Pak Isa? Tuh, di mana? Wah, kada ieu. Sawana teh kakil kana sama kolotan anak. Kenal si Ade benar ya? Oh sangka eling kan. Anjing kali nomor dayak anjing malabok galop. Lihat aing mana tadi? Sia, mana? Pada dibikin situ kan. Montong darelut. Naon deui? Sok jak. Aing jatah yuk aing mabok aing. Kasieu aing mabok. Buru aing minta jatah cobaan pertama. Coba Gamang. Oh, duit tadi Oh, anjing kan cuma daya tuh anjing ngepakia aja loh. Res. Duit res. Anjing. Yo, ayo. Cara 500 kita minta ke mak. Naon sih ya kayak ini kan bebaturan aing anjing sebenarnya. Res. Ya main mana? Duit res. Kita 2000. Beakon aing teh penting dorong macan mayar yo. Kopi. Besi ngamuk anjing CS aing si Madoyo aduh. Bahaya anjing sekarang. Aing 40 tah. Anjing teh sih tong bagian 40. Ayo 42.000 geus tah. Anjing nyemprot kena banget aing. Anjing bahaya geus teh Madoyo nyemprot keur mabok ka sia teh atuh goblok ah.
Anjing. Udah kita duit. Enggak saya 40.000. Mana? Mambiannya percaya saya merah bulan. Banjur ngomong mau waras mau rasa yuk. Jualan apa ini? Kalau dibanjur. Buruan. Ajik make di banjur segala ajik di banjur. Di Bandung. Sini aja mabok aing kan tuh kebohongan goblok. Kero lah. Bul, tiru-tiru kita. Ih, nyawa tuh untuk orang aja. Kalau sama orang aja sah. Ingat tuh. Parang jauh kan aja sah. Ngapis burit angin ngaji sah. Sekarang mana Bim? Tiru trik. Terus balik lah, dorong ya, pas Oh iya paslah. Siap Bu. Tenang lu. Aing. Hati-hati. Hati-hati. Sok masuk. Polon tau pisan. Hati-hati polon tau. Nan, Iksan. Mana motor well eking? Hah? Mogok. Oh. Tingali. Siga mangjek. Motor antik. Nang deh budak setik. Pokolongos we. Dorong, atuh dorong. Mau polon Ya, tau san. bejakeun ke bapak maneh kasih ban doyok. Pang melikeun teh motor alus atuh, lain motor mogokan. Pada kilo. Nanti pada kilo. Motor butut di bawah li. Kene. Ini segala deh. San. Dulu kan tuh. Motor apa sih kayak dulu. Ani dari polon tong luar siapa deh. Jadi turun motor dia. Ayo motor ayo gua aja. Motor aing. Kemana motor aing? Hah? Eta si goblok na motor aing aya di leuweung. Goblok aya di kebon. Saha teuing di motor aing berdikeun. Kak goblok ngimputkeun motor aing segala. Wah, moal jauh kalakuan anak si Madoyok ieu mah. Goblok awas mun panggih ku aing di jailan deui eta barudak. Ya, tadi maneh nyeremputkeun motor aingnya. Itu orang mentu. Wah, entu kumana ya boleh? Henteu bah urang mah tadi dititah ku si Iksan. Itu kita. Wah, anda yang siapa anda? Bisa tadi dititah sana yuk, ongkar ditukeun jangan sebutkeun sih. Oh, sia lalu tik-lutik kakolot ke jailan. Bejakeun ku aing ka bapak maneh sia ka si Madoyok. Ku aing laporkeun ayeuna keneh. Si ada mulai gara-gara nama. Karena aing juga dana jadi aing disalahkeun. Dia nggak jadi ke aing pansian lu cari dia aing awe. Sian di sana dia cenah gue motor mangjek. Euy si Eno cari ka aing mua. Nambah buru. Oh, sama lutik-lutik burik. Musang lehan. Siage.